Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Upami tepat hanca anu katuna teh parantos dugi ka tegasna abdi teh acan tiasa ngalakonan kabagjaan salami laki rabi sareng nyisari teh boh lahirna boh batina estu matak sedih jeung nalangsa dan sohagna mah nyisari teh teu sumujud estu ning nukang nongong ka salaki nanging punten ieu abdi kapaksa ngabelehkeun kalapatan tuang putra rumutkeun pamadegan abdi pribadi da memang gitu anu karasa ku abdi gitu tah ma cek Mirja beuki wani ngebrehkeun eusi hatena bari semu dumareuda. Atuh puguh Mang Ading jeung Bisar mah teh meuni ngarenya greuwas pacampur jeung palaur tageuning bet kitu bapana. Kudu kumaha ye jalanan katerangan ti Jang Mirja can lengkep. Sok tuluykeun deui sakur nu jadi uneg-uneg kana hade bejakeun kabeh. Mang Ading teu kejot borosot mere kasempetan nu laluasa ka Mirja. Sok budalkeun we kabeh ngarah teu jadi unek-unek. Sok jeung abdi teh ngawani-wani maneh ngobrol sareng Sari hoyong terang alasanana pangna kitu nanging hasilna tetep matak sedih. Maling manamihan kayakinan kana hate abdi yen Sari teh teu sumujud ka salaki atuh bieu kanyahoan pisan ku bapa oge nugi ka ngoceak nyi Sari teh. Naon bangna ngoceak teh? Abdi oge teu terang Pak. Anu jelas mah waktu abdi nyakatan ka lawang kamar panto aya nu muka sarta aya nu nyarios halimpu naker saurna teh mangga kalebet Kang Karmin cenah kitu. Tak kitu nu kakuping ku abdi teh barang lor kaluar ningal abdi langsung ngoceak atuh abdi teh kaget nah bet nyamat-nyamat Karmin jeung deui nah make ngajerit terus nangis mangga emutan sarta mangga nyangakeun ada kumaha eta abdi mah bingung baba. Mang Ading jeung Bisar mah silih pelong. Duanana kaget ngadenge katerangan ti Mirja kitu teh. Saeutik ge teu disangka bakal aya kajadian kitu. Saeus rada lila. Pok Bisar mah nyarita. Bereskeun bapana ieu kumaha atuh? Kumaha eta lamun geus kitu? Puguh dan memang kudu dibereskeun. Tapi kelana nu rusuh teh ieu Jang. Perkara kejadian ieu ku bapa kaharti sarta kasaksi. Bapa aya pamenta ka ujang omat sing kuat, sing sabar sarta sing gede kayakinan. Yen engke mah bakal robah hal ieu ku bapa moal dihandap. Sabab tadi geus disebutkeun jadi tanggung jawab bapa pikeun mereskeunana tah kitu. Mohon ari kitu mah nanging geus kumaha ari abdi. Ujang kudu sabar jeung tawakal. Ari bapa jeung ibuna rek usaha sateka pola pikeun ngarobah sikap si Nyai
ayeuna masing asa hamburawe heula sabab ujang oge kanyawan apaan si nyai teh umurna can pati nyukupan resep keneh ulin jiwana can dewasa jadi dina nyang hareupanana kudu sabar kudu wijaksana jeung kudu apik dina ngadeuketanana bisi tambah lingas muga-muga we moal kitu salilana da moal burung bisa diomean sakitu pamenta di bapa mah ceuk Mang Ading kitu nyaritana semuleuleui ka Mirja atuh pikeun Mirja asa kacebor hatena hari ngadenge katerangan kitu tinu jadi kolotna mah nya aduh nuhun atuh katampi pisan ku abdi sarta abdi ngarasa regreg ari kieu mah moga-moga usaha urang teh hasil nanging aya hiji pamenta abdi teh cek Mirja bangun karagok urusan naon ujang cek Bisar mah bari melong urusan anu sarupi mugi sing tiasa diengalkeun we oh keun atuh eta mah bagian emak ujang mah ulah salempang engke ge bakal kalah samangpaatna ngan omat ulah rek maksa anu teu suka naon geuning kasebutna teh nyata ulah getas harupateun kudu leuleuy keukeuh ngarakara samangpaatna keun ku emak bagianana eta mah urang papagahan plong hate Mirja ngemplong mani asa caang narawangan malah mah nu tadina sumpeg oge jadi asa harampang teu ngarasa bingung kagening saya kasanggupna di mana bapa rek di papatahan dina urusan kasatiaan kasalaki sina ngarti kana hak jeung kawajibanana ku ibuna sina dipapagahan kana urusan nu sarupa sabab eta mah lain bagian bapa ceuk Mang Ading bari rada sura-seuri nuhun bapa ma abdi nampi mugi-mugi sing enggal hasil abdi teh ini asa teu pada ruguh jeung teh sanggeus rengse badami Midra Bisar mah ngaleos ka dapur ari Mang Ading nuluykeun ngobrol jeung Mirja tapi lila-lila mah Mirja ngolesed dadakuna mah rek kacai heula cenah ayeuna kocapkeun Nyi Sari ti barang ngajeri teh ngahep-hep teu daek bijil ti kamar hatena jadi sieun jeung salembang bisi tepung deui jeung Mirja sabab hate jeung sawanganana geus kapangaruhan ku ciptaan anu teu weleh ngadatangkeun rupa Karmin dina ingetan barang gerejongjon kitu panto kamar aya nu ngetrokan nyatana Bisar mah nu rek mamagahan anakna teh Nyai buka panto Nyai buka panto ye eta sakitu digerowan teh eueuh jawaban Bisar mah teu bosen-bosen terus bae keketrok bari nyalukan anakna lila-lila Nyi Sari teh bosen terus pantona dibuka lalaunan bus Bisar mah ka jero kamar memeh nanya rara tereret heula nempoan kaayaan di kamar breh nempo ranjang anu geus make kulamu nempo guguling jeung bantal anu laluis wae sepre teu aya tapak di sarean da eta we katingali nah teh luis jeung bersih wae ari Nyi Sari aniprek di pojok kamar nyarane kana lomari Nyai keur naon numpi wae di kamar cek Bisar mah biuk gigireun anakna teu kunaon-naon hayang we cicing di kamar mak
Ulah kitu Nyai, ieu ulah kitu. Sabab ayeuna mah hidup teh geus boga salaki. Itu uruskeun Jang Mirja. Bisi hayangeun tuang, bisi rek siram, atawa naon we kudu diladenan ku hidup teh salaku bojona. Mah mandi da geus pisaeun, dahar ge geus apaleun, nah make kudu diladenan. Ulah kitu pipikiran teh anaking ieu. Ngaladenan salaki teh kawajiban hiji istri. Mun salaki rek tuang, sadiakeun tuangeunana. Terus barengan ngarah sugemaeun. Mun rek siram, sayagikeun anukna, sabuna, salina, senalna. Mun perlu barengan deui. Nyi Sari teu nemalan. Camraut teh balik kerung, teu pati malire. Nyai ieu naha spray teh bersih wae. Nah eta bantal jeung guguling laluis wae. Nah tara sare dina kasur. Bisa mah nu nyukangon. Beres wae da dibeberes atuh mah. Luis wae da diluluis. Ih lain kitu Nyai ieu. Apan tadi ge geus disebutkeun. Hidup teh ayeuna mah henteu sorangan, tapi geus boga salaki. Ari ka salaki kudu satia satuhu, kudu sumujud, bari jeung hormat, kudu ngagugu kana sagala parentahna anu hade. Cik ari Nyai kumaha? Nah geus nyumponan kana eta pasaratan. Teu nemalan ditanya kitu teh mitra. Yeuh Nyai, sok ulah asa-asa, ulah era-era dayeuna mah geus sah yeuh, geus resmi, geus wajibna prak ladenan salaki hidup teh. Nyi Sari teu nemalan palomana teu robah jiga perhatian. Arek diladenan atawa moal Nyai? Nyaheug. Jawabna bari camerut pang na ngajawab kitu teh hayang buru-buru lengse. Ulah hantem we dipapatahan wae ku Inung. Da Nyi Sari ge lain teu ngarti. Nganyeta ku teu suka ka Mirja. Nya syukur Nyai ari kitu mah pek sing tawakalnya. Kade ulah ngawiwirang kolot. Yeuh bisi doraka jeung ngarugikeun. Omat ulah henteu sabab Jang Mirja geus bebeja ka emak jeung ka bapa. Yen kitu-kitu cenah. Meni bebeja ka kolot dasar lalaki epes meer. His ulah kitu hade goreng oge salaki Nyai eta teh pamali. Nya geus lah jung we mama geura kaluar. Bisa mah teu baha. Manehna geus boga kayakinan yen anakna bakal nurut kana papatahna. Terus bijil ti kamar teu ngareret deui ka Nyi Sari. Di tengah imah Jonghok jeung Mirja. Bisa mah dibere isarah yen geus beres ayeuna mah Mirja nyerengeh siri nya jantung naratug malah rek ka kamar ge jadi rumegag sieun ngagamahan. Nuhun mak. Kade sing sabarnya, sing sabar. Mirja ungeuk terus abus ka kamar bari teu waleh deg-degan. Maksudna rek disalin. Pedah tas mani, tapi mani ngajenghok sabab panto dihalangan ku Nyi Sari. Bari pok nanya, "Rek naon wayah kieu les ka kamar?" Moal naon ayeuna mah Nyai, eta butuh baju wungkul rek disalin karena ngaduda tas mani nyoba ieu mah geus kalarotor deui. Keun dipangnyakodkeun ku kuring. Najan bari jeung jengkel oge. Mirja rada atoh sabab Nyi Sari geus daek ngaladenan. Daek mangnyokotkeun baju keur salin ayeuna mah. Atuh kapaksa nurut, hitung-hitung meuli hatena. Alhamdulillah, geuning rada lea hatena yuh. Ayeuna mah jigana papatah mana teh geus teurak karing ngajadikeun si ayeuna mah yuh. Cek hate Mirja bari marah mai. Manehna nangtung deket lawang ngadagoan nu mere baju. Tekung silila lo sarina lo tina panto. Song mikeun baju ka salakina bari beungeutna mah ka mana we. Ku Mirja ditampanan. Nuhun Nyai, ku agang katarima pisan ye. Nyi Sari teu nemalan gebrug panto kamar ditutupkeun deui. Aduh, Mirja teh kapaksa disalin di tengah imah. Wis kitu koloyong katepas gek biuk dina kursi. Sawangan mah kumalayang ngawawahas peuting engke da ceuk taksiranana bakal hasil. Anon poe
geus dengdek ngulon, hawa robah jadi seger, ditambah ku recetna sora manuk nu matak kelar matak waas, angin leutik ngahiliwir, nebakana daun sampe di buruan, bet asa nambahan asri. Akhirna berang kaganti ku beuting. Hayaan lemur jadi poek kawantu can biji bulan. Harita nu kadenge ukur sora jangkrik jeung gaang, sakapeung kadenge sora bueuk sisi lemur. Tapi kawan Ci Isa, Mang Ading jeung Bisarma ngariung di tengah imah, jeung Mirja katut adi-adi nyisari, malah mah Maijem ge milu ngariung. Iwati Sari anu numpi wae di kamar teh. Ujang ieu bisi geus tunduh mah geura kulem atuh ka itu. Cek Bisar mah nganyahokeun ka panganten anyar, atuh beungeut Mirja rada nyiak. Mun beurang mah bakal sidik semu beureum. Acan mah da sore keneh. Kewe heula. Kitu tembal Mirja, padahal ari hate nama geus di magrib kene. Hayang geurabus ka kamarna. Nya teh naon-naon atuh ari can tunuh mah. Ngan bapak geus teu kuat ieu teh yeuh. Nya tah yang ngalempengkeun cangkeng. Cek Mang Ading sarua surti anu keur bulan madu. Terus cengkat bus ka kamar. Lila-lila Bisar mah ge nuturkeun, basana sarua capek cenah. Ari Maijem memeh kangon teh ngaroris deui janela jeung panto bisi can ditulakan. Geus kitu mah Maijem ge ngagoloyoh kangon dituturkeun ku incuna anu laleutik keneh. Tinggal Mirja sorangan ngajentul bari ngusapan gado. Padahal mauh janggotan. Pikiran kumalayang sawangan geus miheulaan ka jero kamar. Breh kacita nyisari teh keur ngarengkol sorangan ngadagoan numaturan. Siak bulu punuk asa kukurayeun, sakujur badan jadi surser jiga nu kasetrum. Mirja narik napas jero jiga anu capek, ngarahuh bangun anu seunggah. Kumaha puting ieu nah bakal hasil perjuangan teh atuh moal. Tapi ya aing percaya kana omongan mak, tangtu Sari teh eleh ayeuna mah. Pihaku rek kitu jeung kitu wae mah. Yung atuh Mirja teh nangtung tuurna bet ngaloroncod jiga nu sieun ku maung. Kaisang tiis nyorolok dina tongongna. Lengkah reket sora palupuh katincak meni asa ganeng pisan kadengena teh. Mirja jadi asa-asa atuh ketayap lempangna lalaunan kawas ucing ngintip beurit lantaran ngarasa era ku kolotna bisi kadengeun raketna palupuh anu katincak meni jembling kieu. Ceuk pikir Mirja, bari terus ngatayap ngadeukeutan panto kamar. Barang geus tepi jen ngajanteng. Ya jantung beki ratug, pipikiran pating sarblak, jiga rek manggih kareuwas. Kayaan Mirja teh kawas prajurit nu rek maju perang. Jajantungna dagdigdug mani ngaguruh, awor jeung getih anu ngagolak. Panto kamar diketrok lalaunan, bari jeung samarepelah. Tapi eta sok sanajan lalaunan kadengena meni asa tarik. Heuda puguh dina kaayaan peuting anu jempling. Reket sadaranjang anu ngareket. Taksiran menyisari ngalilir atawa usik. Puguh hate Mirja beuki motah. Jajantung mungguh ratug. Tapi panto can muka keneh wae. Kala jempling deui. Tina awahing ku teu sabar, akhirna Mirja ngawani-wani maneh nyarita lalaunan. Sari, buka panto.
Buka panto Sari. Ser getih na ngagolak. Daun celi asa paranas. Suku na ngageter jiga nu kasima. Lila-lila berai panto muka lalaunan. Tapi aneh Mirja teu buru-buru abus. Kalah ngahuleng jiga nu keun aku tenung. Rek asup teh jadi bingung tapi teu wani ngamimitian ngarengkah. Tapi akhirna Mirja teh lahaula. Terus abus ka kamar. Barang breh sidik pisan. Nyi Sari geus ngarengkol di ngon. Disimut menibuni. Sirah ditumpangan angel. Kulamu geus ditutup. Lawangna mani rapet malah mah di talian di jero. Ae naon itu meni palagu harian ari Sari kasalaki teh bet ngaloja pisan. Tapi nguji meureun. Deuh tahan harga. Keun rek dicoba ku aing mah. Ceuk hate Mirja bari terus ngadeuketan Sisi Ranjang. Bari telat ratu jajantung. Eta sola palupuh kadengen aku Mirja mah mani tarik pating rareket. Diapik-apik keukeuh we ganeng. Sanggeus aya di Sisi Ranjang ngaharewos ka Sari. Tapi Sari teu usik-usik jiga nama ngahaja muntal maneh ku simut. Mung nempo beungeut Mirja. Sari ya akang. Buka kelemu kulamuna buka. Ulah di talian gitu. Nyi Sari keukeuh teu usik. Teu daek malire ka Mirja. Tapi can sare da tita tadi ge ngadedengekeun kanu ngaromong. Sari. Ulah gitu gelis. Aduh, teu kuat. Ya akang. Aduh tuh nyericeun. Mirja leuleuy nyarita anak. Tapi hate mah jengkel, nafsu amarah jeung nafsu birahi ngahiji. Tapi kangucur nidra. Nimulkeun hiji rasa anu hese disebutna. Akibatna awakna ngadeg-deg barijilan kesang lembut. Mirja sababaraha kali harewos bojong. Tapi Sari tetep teu usik-usik. Tungtungna Mirja teh bea kasabaranana. Tapi teu wani ari maksa abus mah bisi Sari ngajerit reuwasin. Gek diuk dina kursi Sisi Romari ngahuleng mikiran nasib. Dirasa-rasa mah bet nalangsa. Hirup teh teu aya harga. Tapi ras ingat deui yen manehna teh geus resmi jadi salaki Nyi Sari. Moal aya anu wani hangaharu biru. Barang inget kadinya sumangetna timbul deui. Das, rek tepi ka iraha si Sari kituanana. Nah, yang anu jaga aing atawa memang ngewaeun ka aing. Bingung ieu mah aing ya. Aduh. Kumaha ieu. Mirja ngusapan tarang bari kerung. Dina batin perang sabil antara sabar jeung maksa. Lila-lila kasabaran teh eleh. Timul hiji niat rek maksa unggah kana ranjang. Jung nangdung terus mukakeun kulambu. Tapi tetela pageuh dikitu-dikieu teh teu aya lawang. Ari rek didudut bisi soe. Mangkaning kulambu weuteuh sarta meunang meuli manehna model nu panganyarna. Tungtungna pikiran Mirja balueng. Teu bisa mikir kalayan apik. Kalah samar polah jeung samarampa. Pipikiranana henteu panceg kalah ret kaluhur. Timul akal saliwat.
cek pikirna muntihanap hese leuwih hade make jalan luhur. Datang tuh engke nate bakal murag kana kasur. Teu mikir untung rugina na keur kawir teh. Nyeh Mirja teh seuri malah ngagarentes dina jeroning ati mending ge naek cenah. Pasti hasil. Sia moal eleh akal aing mah. Lain ge si Mirja ari kudu eleh ku awewe hiji mah. Kitu nate bari singkil. Kameja dilaan, tinggal kaos singlet, celana panjang dibuka, tinggal we kolor. Kalacat naik kana palang dada, muntang kana sisiku. Teu anta parah dibrus kana kulambu luhurna. Mangkani ngeranjang kero, nuraraga kulambuna waweg. Atuh ngagurayot Mirja teh, teu nepi kana kasur. Rieg-rieg ranjang liriyegan. Palupuh pating raleket malah maranyang ge kawas dienageun kulini. Ari Mirja ngagurayot ayun-ayunan luhureun Nyi Sari. Kira-kira 2 siku angangna. Ari kulambu diparengkeun teh kuat. Eueuh anu soe. Cek geurentes hadena Mirja cilaka gede ye. Kana kulambu teh pageuh-pageuh ting. Karena naon alikeunana aya dewe pikiran teh. Cek geurentes hadena Mirja kukulutus dina hate bingung ngalaman kitu mah. Sok sieun matak cilaka. Kacaturkeun Nyi Sari. Manehna reuwas ngarasa aya anu ngarieg deh. Sabab kawas dienageun kulini. Kulisik usik terus mukakeun simutna barang red kaluhur tebeg. Nyi Sari ngarenyag nempo anu ngagurayot dina kulambu. Cerit atuh ngoceak setengah teh sadar. Dina jumaritna teh ngageroan ngaran inungna. Bari terus cangkat ngised ka pojok ranjang. Bari nangkep guguling. Puguh we ranjang teh beuki liriyegan. Kumang ading jeung Bisar mah ge kadengeun. Tapi taya nu ngawaro da nyangkana lain kitu. Malah mah ngadengen ruyag-riyeg teh atoh. Hiji ciri yen anakna geus hade. Tapi gero deui Nyi Sari teh menta tulung. Atuh ngadengen kitu mah kapaksa indungna teh nemalan. Aya naon Nyai? Bari tetep ngarengkol di ngona. Tulungan mah. Iya aya nu ngagurayot. Ulah kaget geulis. Biasa eta mah kitu. Aduh mah sieun kuring mah. Sieun anu ngagurayot. Wah moal naon-naon. Teu kudu sieun. Teu kudu Nyai. Biasa eta mah kitu. Bisar mah nemalan bari teu kuat nahan piseurieun. Hatena bungah. Dan nyangkana teh anakna geus hade jeung salaki. Tapi gero deui Nyi Sari teh nyarita. Mak, sieun katingang. Aya nu ngagurayot di luhur. Cek mak ge moal naon-naon. Da biasana nya sok kitu. Sok ti luhur. Aduh mah, sieun ningang. Ih, ningang oge moal matak nyeri. Naheun geura. Nyi Sari jengkel. Hatena gregeteun ka indungna nu katarimana ku Nyi Sari mah asa ngaheureuykeun. Hing ceurik mending ngading diut nutupan beungeut teu daek nempo ka Mirja nu ngagurayot keneh. Kaayaan Mirja ngadengen nu silih tempas ti kajauhan teh mani teu geunah cicing. Rek turun sieun kumaha onam. Ari cicing bae kesel. Jabah hate teu puguh rasa. Tungtung na ngahenen we bari ngabandungan kecapan Bisar mah nu papalingpang jeung maksud nu diucapkeun ku Sari. Sedengkeun Mang Ading teu kuat nahan piseurieun. Kalah ngagik-gik we bari ditahan. Seuri bari mubus kana angel. Saksanajan seuri ngagik-gik ge lantaran mubus kana angel atuh teu kadenge kanu jauh mah. Alah,
Bagaimana? Montong di teman. Montong kan baik. Nah, asyana deh. Cek Mang Ading bari Noel ka pamajikanana. Poho kuring teken bae Bisa mah metode simut di bebener dipake nyimutan sukuna. Jep di kamar Mang Ading jempe dua nana ngahenen bari ngadedengekeun sora ti kamar anakna. Leuting karasa beuki jempling nu kadenge ukur sora jangkrik di pipir imah. Kacaturkeun di kamar Sari. Harita teh Mirja can usik-usik kalah ngahenen bari mikir. Tapi kekuatan kulambu beuki lila beuki ngurangan. Lantaran awak Mirja jadi berat. Atuh perepet mimiti pargat benangna. Pogoe Mirja mending ngajenghok. Sabab sidik pisan. Kulambu teh bakal soeh ngabarawak. Aduh, cilaka. Katohian ku kolot kayak kieu mah yeuh. Duh kudu kumaha geus kieu yeuh. Cek hate Mirja bari malik lalaunan. Tapi sial, barang usik kulambu soeh sekaligus. Broek. Perek berat kebut. Mirja kanaranya atuh mending arieg leuwih tarik batan tadi. No akhirna Mang Iding jeung Bisar mah pating korejat harudang. Curing hak bakat kureuwas. Atuh dua nana kalah ka silih reret. Ngarasa heran haya naon nu sabenerna. Tapi teu aya nu nyarita. Mitra kaum dangu ari Nyi Sari ngajenghok nempon ragrag teh. Teu sadar manehna ngoceak menta tulung deui. Bari bijil ti jero kulambu. Mak-makan bari muru panto. Brai panto kamar muka Sari lumpat kana kursi. Sari, aya naon? Mang Ading teu sabar. Manehna narejol bijil muru ka anakna. Nu keur ngadeg-deg bari melong kalawang kamarna. Itu bapak, itu. Sari nunjuk ka kamar. Atuh gentak Mang Ading nempo ka kamar Sari. Malah Bisar mah ge nuturkeun. Barang breh mata kaget kabina-bina. Lantaran nempo Mirja keur nangkep tuur bari camrut dina kasur. Kulambu gudawang soeh, kasur kusut, spray acak-acakan. Masya Allah. Ieu teh kumaha Jang? Cilaka. Ragrag, Pak. Hah? Ragrag? Ragrag tina naon? Tina Mirja teu warat rek nyaritakeun lalambahanana teh. Ari Bisar mah beuki panasaran. Ujang, ieu teh tas naon anu sanyana? Nah, cumagug bari nangkep tuur. Bet jiga anu bingung. Jeung lina kulambu make ruksak. Ieu teh kumaha? Bu, cilaka, Bu. Cek Mirja tetep nyebut cilaka. Geus, kudu diteruskeun. Sok kaluar heula di kamarna. Urang badami di tengah imah bari ngariung. Cek Mang Ading terus manehna diuk dina kursi teu jauh jeung Nyi Sari. Malah Bisar mah ge nuturkeun kitu deui Mirja limaan ngariung. Bapak teh kaget sanyana mah. Nah peuting-peuting beteri ributan cik terangkeun ku hidap Sari. Naon nu kajadian teh? Iya Pak. Derak-dak Nyi Sari nyaritakeun kajadian dieu. Ditetek taya nu kaliwat. Teh aya nu disumput-sumput. Atuh puguh Mang Ading mani gogodeg. Hate teu kuat ku piseurieun. Masya Allah.
katakutan teh tepi kaki itu. Nah atuh hidup teh bet kabina-bina teuing. Hayang kumaha di hidup sari? Mang Ading timul keheul asa diwiwirang ku anak. Abdi mah moal benang dipaksa. Dati bareta oge teu suka. Kamirja teh henteu. Jeung tibatan masarakeun diri kamirja mah mending keneh pegat nyawa. Icil pati kajen paeh jadi siit. Astagfirullahaladzim. Nah betul ngomong gitu syari. Mang Ading kakeret nahan amarah. Panona beureum cirining amuk. Malah bisar mah ge mani kakeret. Tapi teu milu ngomong. Sedangkeun Mirja ngeluk tungkul. Jajantung ratug hate deg-degan. Jeung keheul ka Sari. Peuting anu sepi jembling jadi saksi kana ucapan Nyi Sari. Manehna bener-bener teu suka ka Mirja, malahan mah togmol dicaritakeun hareupeun jinisna. Geus kasawang ku sararea oge. Bisa kumahaeun teuing nyerina hate Mirja mangsa harita. Tapi tetela Mirja teh hiji pamuda nu kuat keneh nahan amarah. Manehna cicing. Sari, coba balikan deui eta ngomong teh. Naha teu salah ngucapkeun, naha teu ngalinur maneh teh Sari. Mang Ading hayang ngajentrekeun pisan kana pamadegan Sari. Nah make teu percaya. Kuring macan sare. Tengah lindur, kuring can pikun. Piraku rek salah ucap. Jadi bener pamadegan maneh teh gitu. Tapi no gawe. Nyi Sari jiga nu nekad. Kakolot wani ngalawan. Kitu geuning mana si Sari teh tah. Kumaha yeuh mereskeunana da piraku adirek diandep onaman. Mang Ading jiga anu beak harpan. Panon neuteup kabisar mah. Memang kudu dibereskeun era kurarasaan jeung era kujang Mirja katut sepuhna we. Tapi kumaha atuh da kieu jadina? Ceuk pisar mah kalah malik nanya. Tungtungna duanana ngaruleng bingung ku pikecapeun. Mak, ulah janten emutan. Cager. Pohara mitra hanya akal kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun nuhun kana perhatosanana hapunten samudaya kalapatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.